Halo? Araya kene? Dulu tong ngaledek, awal tong diledek, pemajikan tong dihina, pemajikan hidup, kamu nanya si bujur kater, entah. Puji dengan pujian yang terbaik. Kamu nanya si burincak burinong, kamu nanya si ranculik, beleneng nyuh moronyong. Ayah di dia salakin nyuh omanuk wae. Ayah pemajikan garing. Suki-suk maraban manuk, kurang mandian manuk, sore maraban manuk, pabisan puting manuk ngaplek. Masalah teh tong bebeja ka batur, komo update status kana medsos, bejakeun langsung ka Allah. Ka mana cenah? Allah. Lamun ayeuna urang bebeja ka tetangga, lain nyelesaikeun masalah anu nama-nama. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Lamun aya nu nanyakeun he Muhammad bejakeun kami deukeut, bahkan lebih dekat daripada urat leher maranehanana. Lamun maranehanana ngadoa ka kami, ku kami doa-doa maranehanana dikabul. Tapi terkadang maranehanana boga masalah, lain balik ka kami sehingga kami mere tuluy ujian ka maranehanana supaya maranehanana balik ka kami. Tak ketika kurang diberi masalah jeung musibah teh buru-buru balik ka Allah. Tong dugikeun ka poho ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siga utos tunduh tarunduh itu normal. Jabat nu normal mah jam sakieu atos dibrak. Mudah-mudahan tunduhna jadi ibadah. Amin. Tiris henteu? Insya Allah rasa diri itu akan hilang ketika dirimu bersama diriku. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qadimil ihsan lil ata'i wal imtinan. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh ma awladah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tina mahabbataka wa ma'rifatak. Bismillahi tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Al-ayah sadaqul azim wa sadaqur rasulul karim wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni wa qala aidan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dha'ifah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Anu ku pribadi sedih hormat bagi Allah dimuliakeun. Amin. Keluarga besar Sohibul Hajat pangaresana Bapak saha teh Bapak Ucep Supriyatna Ibu Ali Suryani. Dijawabna kumbe. Mudah-mudahan Pak Ucep sareng Ibu Ali cing damang lahir batina, cing panjang yuswana, cing barokah rumah tanggana, cing saroleh-sarolehah murang kalina bagja dunya bagja akhiratna. Anu janten besana Bapak Wahyu Hidayat, Ibu Entin Kartini pun doa yang sama buat mereka semua, mudah-mudahan cing angkari bungku barokah. Para kiai, para ajengan, para guru, para ustad, para habaib, mudah-mudahan guru-guru urang sadayana cing daramang paranjang yuswana. Aparatur pemerintahan, para RT araya, para RW, para pemuda, para pemudi, para wan, alhamdulillah, para wan. Oh ini yang di absen wae. Ini mah para bola. Parawan bobol bahula kum sadayana warga-wargi kampung Mancok RT 3 RW 5 Desa Gudang Kecamatan Tanjung Sari. Kumaha dararamang sadayana? Alhamdulillahirabbil alamin. Benar. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan dai ya. Walaupun kita jarang bertemu, semoga ada rasa rindu antara dirimu dan diriku. Amin atuh ya. Dan semoga tidak ada rasa jemu ya. Mudah-mudahan we urang sadayana teh cing menangkeun barokah. Amin. Doakeun heula ieu panganten baru Teteh Nanda Dewi Indriani sareng AA Muhammad Fadil Hidayatullah, mudah-mudahan cing sakinah mawadah warahmah. Amin. Mudah-mudahan cing bahagia, cing ngalahirkeun katurunan anu soleh terus solehah. Amin. Lamun AA Fadil jeung Teh Nanda boga budak pasti ngaranna Panda. Pan Fadil jeung Nanda. Karena ini mah kerusung ngaranan budak teh perpaduan ngaran kolot. Ngaran bapana Abbas, ibuna Kokom, budakna anggar aja lah mah. Cing soleh pokoknya mah man hoyong boga budak nu soleh solehah mah Afadil Teh Nanda cing bener nyieuna tong rurusuhan. Sebab cing Imam Al-Ghazali tarbiyatul aulad qoblal wilad, didiklah anak-anak kalian sebelum lahir. Matak malam pertama teh tong rurusuhan, salat isya heula, salat hajat heula, salat tasbih, salat tobat, baca Al-Qur'an, surat Al-Waqiah, surat Luqman, surat Maryam. Balapan eta teh carana lain kaburu tuluh. Tah eta teh carana supaya boga budak anu soleh. Eta rek nyin budak teh tong rurusuhan. Suka kamar gunakan pantau pareman lampu atuh budak teh belebeg hideung. Ibadah heula. Mun bisa mah make neon 500 watt. Nah budakna buruncak-buring. Iya nu tacan gaduh budak araya. Oh di panggung heeh. Doakeun man cing boga budak. Entong waka amin can boga ka bogoh.
Mana aya boga budak ari pasangan can boga kawin heula bro. Manya rek kawin jeung tiang listrik. Paling disangka anu gawe di PLN no. Manya tukang sholawat can meunang. Jomblo wae. Neng Titi, neng Sari, neng Rini, neng Tet ya. Tukang sholawat can meunang. Aya nu hoyong gaduh caroge aya. Tah, tukang maca sholawat. Alat hadroh aja diperlu, apalagi kamu. Oh ini. Tuh, kena terbagi pada ini. Si Eta mah tadi harap cicingna coba pun keharap. Nah memang ini dihunggu. Expired. Baik, lu penting babeungan. Oh. Expired naona. Umur. Zona. Gitu ini. Eta barudak saat tepayu no urang ka Parawan tobogi ka ini di Siweureu. Baik ibu bapak muslim. Urang sholawatan heula siap teu? Siap urang sholawatan heula? Ya. Yang tadi sholawatan teu bosen? Hei, eta rek ka mana budak kita. Sok. Dikeun heula. Eta kita di dinya mah. Hari jamaah cek urang aja bawa ales waktu di ucurkeun ini. Matak marahe beurit. Anu apa sok rong heula eta nu keur ngidikeun budak. Gusti doa ari pangajian sok rupa-rupa. Bayang. Sok tong era-era sok buru carana andeuh. Ya itulah resiko ngaji mawa budak. Resiko ngaos mawa budak. Tong jadi masalah, doakan budak ngacing soleh. Amin. Tong jadi alasan, ayeuna mu ngaji cenah hoream ini ke pengajian teh da boga budak, kumaha cenah lamun ceuri, kumaha lamun aya ngompol jiga bieu. Mun ceuri tinggal susuan, mun aya ngompol sok kewerekeun hidinya. Mun hoyong jajan kumaha jajan. Paling ganjaran meunang dosa beak, duit oge ngilu beak. Alhamdulillah. Gitu. Atas dipibiskan atas. Budak pada moal ngaganggu kina oge moal gandeng. Emang indungna gandeng. Indungna mah gandeng. Harus gaban kompres sagala. Yo kompresor, si gaban kompres, yo kompresor. Kumaha kompresor di sadana. Ari ban kompres makan Parawan. Ayo siga helikopter. Ini mah beda deui soalna. Itu para ruku koplak. Ibu bapak kamu sendiri ayo. Ya gara-gara eduki gimana tahu di pengajian eduki untung budak dahina resep dahina melong dahina resep soal urang sholawatan heula tuturkeun heula assalamu alaika cing kompak faktor melongo di maksudnya teh cing kompak maca salam ke Nabi lain tuturut dai berarti dai teh astagfirullahaladzim sok tuturkeun cing kompak didoakeun nu maca salam ke Nabi engke maca salam ke Nabi langsung di Madinah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Habib Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik
يا أيها النبي والكوكب دري يا أيها النبي والكوكب دري أنت إمام الحضارة سلطان الغيب أنت إمام الحضارة سلطان الغيب يا أيها النبي والكوكب
tanpa hadroh Allahumma sholli tarikan ala ya Allah ya Rabbana sehatkan lahir batin abi sadaya ya Allah panjangkan yuswa abi sadaya ya Allah lebihkan abi sadaya dina segala musibah ya Allah lebihkan abi sadaya dina segala fitnah ya Allah selamatkan abi sadaya dunia akhirat ya Allah panjangkan abi sadaya dunia akhirat ya Allah wa sallim ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik barokah mau sholawat mudah-mudahan orang Manco orang Tanjung Sari sadayana cing ka merekah hoyong ka merekah nah ada arangkat pasti teboga niat oh aya niat mah dan duit berenang kaca jangan berkecil hati dah ka lain duit tapi ku kapal ada udah bukan duit tong saredi dah ka mah make duit dari kapal tapi insya Allah ia bakal ka merekah wajahna tuh siga Ka'bah sadaya harideng orang Sumedang mah hideng cikopi dical di parapatan hideng nyari ditinggal kokolebatan aduh alhamdulillah ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya tadi abi mengkondisikan diuk abi dan kursi dengan kepada rubuh jadi kondisinya Allahu akbar karim gitu ikut ke para rubuh kieu bayar ibu raosna cali raosna tati ibu mereka terus cari geunah wae lehong ambai baik bisa diletak namun tidak letak bila apa tidak geuleuh memang aku cowok apapun ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah perjalanan rumah tangga adalah perjalanan yang sangat panjang menghubungkan alam dunia menuju alam akhirat. Maka ketika seseorang membangun rumah tangga, jadikan rumah tangga itu tempat beramal agar kita membawa bekal menuju alam akhirat. Karena apa? Karena ketika seseorang sudah berumah tangga itu akan menjadi amal kebaikan. Ketika suami berbuat kebaikan kepada istri pun begitu sebaliknya, istri berbuat kebaikan kepada suami itu akan menjadi amal. Maka nutos rumah tangga di mana wae urang ayana, ka mana wae urang angkatna, naon wae nu urang dibidamel, kumaha carana eta pada malam teh jadi amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Intina geus rumah tangga mah tong loba ngajak Allahu Akbar. Berikan yang terbaik antara istri kepada suami, berikan yang terbaik dari suami kepada istri. Maka luar biasa ieu nutos rumah tangga jeung can rumah tangga kudu kabita. Kudu naon cenah? Kabita. Wabil khusus pemuda pemudi cing kabita. Sabab rumah tangga teh diawali dengan pernikahan dan pernikahan itu adalah ibadah yang paling nikmat. Ibadah yang paling pan ibadah teh aya ibadah nyeri, aya ibadah capek, aya ibadah nikmat. Ibadah nyeri mah ngalahirkeun, sa nyeri-nyerina ngalahirkeun komo pelebah keur ngadang, ngadamukeun cariusan bidan. Tah eta teh nyeri aja. Tapi sa nyeri-nyerina ngalahirkeun jadi ibadah. Aya ibadah capek, salah sawiosna nyaeta ngahajikeun capek. Ngan sa capek-capekna ngahajikeun bernilai ibadah. Aya ibadah nu nikmat, salah sawiosna nikah. Nikah adalah ibadah yang paling nikmat. Mata loba nu geus nikah hoyong boga budak, hoyong nikah deui sia eta. Mata ku pemuda, pemudi sok nararikah. Hari teu payu kumaha dani? Terus berusaha. Da barudak aya nama Allahu Akbar.
Terkadang boga kabogoh lain dikawin ngadon bobogohan we tuluy. Aya nu kitu di dieu? Aya. Di mana ayana? Heuh teu aya, di dieu mah barudakna saroleh-saroleh amin. Di ditu ayana. Oh, di ditu. Dikeun abdi di Rancaege. Ngan bejana orang Rancaege teh nurutan barudak di dieu. Barudak ayeuna mah lobana bobogohan, pandang-pandangan, pegang-pegangan, peluk-pelukan, akhirnya ngap-ngap. Akhirnya apa yang terjadi? Cendol di kalapahan, begeung aja nol bapak. Betul? Allahu Akbar karim. Padahal Nabi amanah ke pemuda jeung pemudi teh. Ya masyarakat sabab, pemuda, pemudi, man istata'a lamun anjeun geus mampu palyatajawad maka anjeun gerak nikah. Fa innahu aghaddu lil basar, sabab nikah teh mata ngajaga kana penglihatan, wa ahsanu lil farji jeung mata ngajaga kana kamaluan, wa malam yastati jeung cing sani jalma can mampu, fa innahu bisaum, lalaki jeung awewe kudu saling menahan diri. Tong dugikeun ka kabablasan, kudu saling menahan yang akhirnya nanti akan mendapatkan kebaikan. Amin. Amin. Awas lalaki awewe tong dugikeun ka dihajakeun terutama awewe. Mana suara awewe? Awewe tong dugikeun ka jadi awewe gampangan. Lamun diajak ku lalaki lain mahromna teh ya danyekeun. Ayeuna mah topira dibawa ku lalaki mawa motor nu bapana dae. Dibawa jalan-jalan ka Taman Dog dae. Di jajanan sebelah ceker anu lada dae. Ditraktir baso Tanjung Sari dae. Diajak ke kebutan dae. Diajakan poek dae. Aya awewe kitu? Di mana diukur? Kudu jadi awewe mahal lamun diajak ku lalaki lain mahromna teh tahan dulu. Aku mahal. Aku kan cinta sama kamu, Neng. Kalau cinta sama aku, datangi kedua orang tuaku, katakan kepada mereka bahwa mau menjadi suami aku. Ya, laki ayeuna kadang memanfaatkeun dibeli awewe kitu teh. Awewe teh geuningan lamun geus kitu teh. Tapi teh aya di dieu mah awewena sarolehah. Amin. Jeung jadi kolot lamun ningali budak mawa ka bogoh teh ieu jurungkeun cenah kawin, lamun kejebrok sukuna ngejebrak bukna ngejabrik. Tanya heula di mana linggihna, saha kulawargina, lain nanyakeun mie ayam jeung martabakna. Da lamun ayeuna kolot ngantepkeun budak nalika bobogohan eta teh dosa gede wahai ibu bapak. Matak sok jurungkeun da eta teh kewajiban kolot teh nu terakhir teh wa ayu jibahu jeung tikahkeun barudak-barudak anjeun lamun geus aya pasanganna lain diantepkeun dengan alasan manehna ngameh silih mengenal dai, manehna ngameh bebas dai. Teu kitu dina Islam. Islam tidak mengajarkan pacaran, Islam mengajarkan ta'arufan. Ketika ta'arufan bukannya berdua-duaan tapi bertiga, salah satunya adalah orang tuanya. Gitu. Halo? Araya kene? Hei. Mantap didoakeun mudah-mudahan ieu indung bapana cing saroleh barudakna oge cing saroleh-sarolehah. Kolot ayeuna mah kudu tegas, kolot ayeuna mah kudu tegas. Tong dugikeun ka ayeuna mengatasnamakan kepercayaan kepada anak, lantas orang tua tidak memperhatikan dan tidak membatasi, yang akhirnya budak sorangan menjadi celaka. Loba kajadianana. A'udzubillahi min dzalik. Ibu bapak kaum muslimin, wabil khusus para pemuda jeung pemudi, ayo ibadah salah satunya yaitu nikah. Lamun atas insya Allah barokah. Insya Allah barokah. Genre atuh. Barokah. Tong cader. Barokah. Itu barokah. Sebab nikah mah melahirkan barokah. Ari ta'arufan mah jatuh cinta, geus rumah tangga mah membangun cinta.
Maka bangun cinta ketika sudah berumah tangga, dimiliki keimanan anu alus, miliki cinta anu tulus, hadirkan kesabaran dalam membangun rumah tangga, insya Allah hirup barokah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal. Sebab kunci utama rumah iman. Naon cenah? Iman. Amana yuminu imanan. Imanan di diri masdar tauhid, yakin bari percaya. Al imanu yaqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan. Iman teh diucapkeun ku lisan, ditekadkeun ku hate, dibuktikan ku kalakuan. Jalma nu iman bukan hanya ngomong I love you love me, ya pilu, I belong to you, you belong to me, pa bilong-bilong. Tapi diyakinkan dalam hati, tong sampaikan ka lain di mulut, lain di hati. Orang yang beriman sinkron antara ucapan jeung patekadanana dan dibuktikan. Itulah orang yang beriman. Ciri-ciri jalma nu iman teh cek Allah, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Tinggal sadayana. Halo? Jalma nu iman, nguping ayat-ayat Allah bergetar hatinya, dan ketika membaca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Ingat, posisi iman urang teh yajid wa yanqus, kadang naik, kadang turun. Siga poe ayeuna we, ayeuna urang keur naik. Naon sabab? Sabab aya pangajian. Semangat urang ari nit ka pangajian. Teuing isuk pageto mah. Da loba jalma nu ngaji, geus beres ngaji ngomongkeun, aya nu kitu? Itulah posisi iman kita. Karena ngaji masa deket mereka Allah teh. Tapi geus beres ngaji eta salaki ditutunjuk. Naudzubillah ini. Dan itulah posisi iman urang. Maka ketika rumah tangga tong lepas keimanan nu aya dina hate urang supaya bisa diamalkeun dina kahidupan urang sare dinten. Nalika urang ngupikeun ayat-ayat Allah, kumandang azan, buru-buru ari nit salat, waktuna salat, salat, waktuna salat, tong harare, harees. Aya di dieu waktuna salat harees keneh. Udah aya mah. Ari ibu na rumah tangga anu sok hese salat, ibu atanapi bapak. Udah bingung saya kan. Hese salat, ibu atanapi bapak. Dua anak da kumaha atuh keimanan urang teh teh. Omo dina waktu salat subuh. Kadang salake hese hud. Nu hudang teh ngadon. Adina. Matak aya ladang amal jang ibu lamun salake hese hudang subuh ku ibu sakit kumahakeun. Tadi seri jawab ya. Lamun salaki hese hudang subuh, sok dikumahakeun eta. Lain di banjur sul ada eta teh. Istri nu boga iman mah dicium eta salaki penuh dengan kasih dan sayang. Bapak gugah. Subuh kasep. Uyuh jidong. Sebab tidak ada jidong yang paling barokah kecuali jidong salaki. Si ibu ada dapal barokah, sok sanajan bau eta teh barokah. Kan boro-boro jidong, lehona salaki oge jadi barokah. Bahkan pekokna salaki oge jadi bau barokah. Cium salaki teh. Lamun dicium teh udang we diusap dadana. Pak, juga kasep. Dadana diusap teh buka wae patuanganana. Bapak. Natepan Pak. Upami patuangan diusap ke buka wae turun. Nah, eta mah kudu diliwat. Siapa memang adab-adabana kudu diliwat. Lamun eta na diusap lain si bapak ukul udang tapi adina minum udang. Eta langsung kana tukur. Itu. Tukurna diusap ke buka wae. Hareosan jelina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang terus mulih ke rahmatullah salaki aing budak-budak. Insyaallah mereka. Awas teh nanda ya. Bisi ieu mah da insyaallah ari si Ama soleh amin atuh. Amin. Kalau ibu oge saleh amin atuh. Kalau bisi ieu mah hese dina nalika waktuna salat tah nu janten istri teh kudu bisa mere moti sapi. Mun bisa mah untuk meningkatkan keimanan di rumah tangga teh kudu saling memberikan semangat.
salapi diingetan salatna, pamajikan diingetan ngajina, tong silih antepkeun. Ah cenah dai amaluna amalukum we. Dina rumah tangga mah daya amaluna amalukum. Amaluna amalukum mah dipakena antara urang jeung non muslim. Mantap salaki jeung pamajikan mah dina masalah ibadah muatan iman mah kudu saling mendukung. Ibu sok dipiwarang ngaji ku salaki. Aya nu tara bisa kita ku salaki. Belok. Bangsa mangga. Pangarsa pun guru Kyai Haji Abdul Aziz bade wangsul doakeun ajeuna cindamang. Amin. Sok dadah heula dadah. Aduh dadahan ini. Mudah-mudahan kadongkapan anjeunna cing nyanak barokah kanggo ieu kampung. Sabab anjeunna mah ahli Quran. Alhamdulillah juara internasional. Ari mah juara RW. Pesertana 2. Nuka hiji abdi nuka hiji peserta nu lain ngan palebah rek dipanggil eta nuka hiji jadi betul jadi kalau saya modal dipikir kata bisa ngaji abdi kemenang gitu. Halo area ciri jalma nu iman teh nu kumaha cenah tadi oh deui ngadawu asma-asma Allah teh bergetar hatena ngadenge adan teh buru-buru sok awas geus rumah tangga mah salat teh bukan hanya jadi kewajiban tapi kebutuhan. Naon cenah? Kebutuhan. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amali sholati cek Nabi. Amalan pertama kali dihisab dari setiap hamba yaitu amalan sholat. Fa in sholahat qad aflaha wa anjaha lamun sholatna alus bari bener maka beruntung jeung sukses eta jelema. Wa in fasadat wa qad khaba wa khasara lamun sholatna teu bener maka cilaka jeung rugi eta jelema. Sabab kondisi iman hiji jelema bahkan mulia jeung hinana hiji jelema kumaha sholatna. Sakali deui kumaha sholatna. Mata waktuna sholat, sholat. Keur nonton TV, waktuna sholat, TV na paean. Keur ngadeikeun radio, waktuna sholat, radio na paean. Keur ngasuh budak, waktuna sholat, budakna aja paean sih eta. Halo? Awas. Dina masalah keimanan bukan hanya urang hungkul, budak urang oge kumaha carana diajak supaya ningkatkeun kualitas keimanan, keislaman ka Allah Subhanahu wa taala. Komo barudak urang Bu? Aina loba anu kajebak ku zaman, loba anu kajebak ku modernisasi. Buuk di beureungan beungeut di bodasan ari beueum. Oh. Waktuna beak nu nyoo HP, isuk-isuk nyoo HP. Beurangna mau HP. Sorena nyoo HP. Matak beungeut oge siga HP. Eta teh sarua antara kolot jeung budakna teh sibuk ningali Yusuf. Ngarali pace bohong. Hari sholat di hari-hari, sholat di engke-engke. Padahal eta pondasi na rumah tangga teh. Nya eta muatan imanku sholat. Insya Allah. Nu kadua ciri iman teh nu kumaha? Lamun maca ayat-ayat Allah bertambah imannya. Naon maca ayat-ayat Allah teh? Al-Qur'an hadirkeun na rumah tangga teh. Da urang mah terkadang rumah tangga teh sibuk nonton sinetron. Terus gitu, sok ibu urang evaluasi seueur keneh nonton TV-na, seueur keneh maca Qur'an. Nonton TV. Tuh nya. Seueur keneh sholawatanana, seueur keneh main HP-na. Tuh. Da boro-boro dibandingkeun Al-Qur'an jeung HP, dibandingkeun HP jeung salaki da pasti mentingkeun. Tuh nya. Ibu lebih gaul mana? HP rusak jeung salaki gering. Bukan nih jawabannya. Mending teh ka bawa salaki, mending teh ka canang HP. Astagfirullahaladzim. Oh bener, itu mah jawabannya. Anu iman mah ibu, dia memperbanyak bacaan Al-Quran, menghadirkan Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Sanyana Al-Quran teh menjadi obat hati penyejuk jiwa jang jalma-jalma nu mukmin, lain jalan jang jalma-jalma nu zalim. Jalma nu iman ketika dia punya masalah menghadirkan Al-Quran. Salaki teh mere duit, eta pamajikan lain rungsing, tapi ngarupiahan salaki ku Al-Quran.
Besok tara? Udah tara tuh. Ai salah kita mere duit ya buru-buru rupiah beungeut aku Al-Qur'an. Salah kita mah hampura bapak teh bisa mere duit aku mah ada ya tuh kacang gajian. Usah banget. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Insyaallah. Nyiduhan teh salah. Halo? Banyak ayat-ayat Allah, bukan hanya Al-Quran, sholawatan hadirkan dalam kehidupan rumah tangga. Sholawat mampu meningkatkan kualitas iman kurang. Maka naon we nu kurang dilakonan dina keur ngabangun rumah tangga teh ku sholawatan meh barokah iman nambah. Amin atuh. Amin. Mbak wadah sholawatan geus sebaju. Sholawatan. Bisikan beas. Sholawatan. Sasapu imah. Sholawatan. Ngasuh budak. Sholawatan. Nyusuan budak. Sholawatan. Nyusuan bapana. Besok tara besok tara nyusuan budak bari sholawatan kade nu boga budak sok budak teh kenalkeun ka Allah kuatan imanna ku sholawatan bari nyusuan teh sakenyot ci susu kudu kenyot ku eta budak bari indungna maca sholawat dibalas ku Allah 70 barokah eta teh kakara dikenyot ku budakna komo lamun ku astagfirullahaladzim. Halo area kene jadi salah kita perlu diberi susuruhan kecuali salah kena kurang gizi gak ada nak susu bong nenek bong Al-Quran jeung sholawatan teh hadirkeun sabab eta teh ningkatkeun kualitas keimanan urang dina rumah tangga bahkan dina kahirupan. Insya mantap didoakeun cing ari istiqomah maraca Al-Quran jeung teu barosen maraca sholawatan. Amin ya Allah ya Rabbal. Tapi insyaallah imam ahli Quran ahli sholawatan. Tah sapertos ayeuna aya pun lanceuk ahli sholawat neme dongkal. Pamirsa Kyai Haji Raden Muhammad Arif Abdul Aziz. Alhamdulillah. Saya kurang sambut ku salawatan. Mana? Raqqat 'aina ya syauqan wa al-tayyibata dharfat 'izqan fataitu ila amini fahala ya qalbu wa rifqan salli 'ala Muhammad assalamu 'alaika ya Rasulullah assalamu 'alaika ya habibi ya nabi Allah assalamu 'alaika ya Rasulullah assalamu 'alaika ya habibi ya nabi Allah ya Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Pamirsa Ustadz Hariri tos dongkap teraskeun. Nate carape. Nya henteu dadarieu. Abi tadi naik teh jam 10 lebih 15, ayeuna tos jam 11 pas. Berarti tos 45 menit. Karaos henteu? Ya henteu atuh dah moal hehe bade harojah. Sajam deui siap teu? 2 jam deui? 3 jam deui? Cokek we da ina usaha. Ieu dangukeun rek sajam, rek 2 jam, rek sakedap, rek lila. Anger amplop geus dibikeun ku Ustaz Tuhan kana saku. Aman. Jadi abi mah oh mulai perubahan, cakir aman. Padahal abi nyarios kapun lanceuk Ustaz Tuhan. Ustaz abi mah tok kudu dikieu-kieu. Da abi mah teu bagi amplop. Emang ieu wajah abi aya wajah amplop? Astagfirullah. Aya dai nu bagi amplop bejaan eta teh dai gelo. Jadi mun aya dai nu bagi amplop eta teh dai motor. Nya. Jadi dai gelo teh dai nu bagi amplop ngan leuwih gelo nu meunang dai teh mere amplop. Dapat cing kumaha oge dai mah butuh amalan amplop-amplop.
jangan ke mana-mana ya sebelum aku selesai. Hai, mau kemana? Ayo. Tapi Areki itu gue yang bisa. Lanjut. Karena sudah ada Ustadz Hariri, maka aku tidak akan berlete-lete. Enggak. Kurang lajengkeun. Tadi teh menuju gimana tadi teh? Oh, aduh saya. Kos rumah tangga teh kudu ngabogaan iman anu kuat supaya jadi zaman mukmin. Ciri teh naon tadi? Oh, deui. Ngadamu ayat Allah bergetar hatinya, membaca ayat Allah bertambah imannya. Alhamdulillah. Kurang beredel langsung we ka poin nu kadua. Nu kadua tos rumah tangga mah kudu bener-bener ngahadirkeun cinta. Tahabba fillah istama ala dalika wa tafarraqu alaihi, saling mencintai karena Allah, karena pernikahan itu berawal dari sebuah pertemuan dan nanti akan diakhiri dengan sebuah perpisahan, yakni kematian. Maka itu harus karena Allah. Seperti saya ibu rumah tangga, cinta kasih bapak. Dijawab, jangan ada dusta di antara kita. Cing tegas dan jelas. Ibu cinta kasih bapak. Cintanya karena Allah, karena duit. Di dia ngomongnya karena Allah. Palabah si bapak terbuka duit madaru sih. Ayah nu kitu. Tuh, ya tadi mah karena Allah. Ayah ngomong ayah. Berarti urang mah ada uang abang di saya, nggak ada uang abang di kan dewa. Halo? Cinta itu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan hai manusia, kalau kau benar-benar cinta kepadaku, ikuti perintahku, jauhi apa yang aku larang. Pun begitu kita mencintai pasangan kita, kalau seandainya karena Allah, maka dia tidak akan berharap sebuah balasan dari kebaikan yang kita lakukan. Semata-mata dia hanya mengharapkan pahala dan keriduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah cinta. Karena ketika cinta telah tertanam kokoh dalam relung kalbu, maka dia akan membuktikan dengan sebuah perjuangan, pengorbanan dan kesetiaan. Mata lamun geus rumah tangga aya mengaku cinta tapi tidak saling menghargai, tidak saling menyayangi, berarti eta mah cintana cinta palsu. Cintana cinta monyet atau ngalika harup. Orang yang benar-benar cinta karena Allah, dia berusaha dan berupaya membangun dalam hatinya bagaimana caranya agar dia melakukan sesuatu mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang istri dia tidak akan lelah ketika dia melayani suaminya, dan begitupun seorang suami dia tidak akan capek ketika menafkahi istrinya. Lengkah sampai anak kepat dua pandanganna hiji anu diteyang nyaeta barokah jeung ganjaran ti Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mata ibu dan bapak kaum muslimin, wabil khusus teteh Nanda, berusahalah untuk bisa memuliakan siapa atas dasar cinta karena Allah. Dandan hanya untuk suami, bukan untuk laki-laki lain. Betul? Hari ibu dandan yang salaki yang batur atuh. Nah, itu buktina dandan teh kana ondangan jeung ka pasar. Di hadapan salaki mah kadang berlibu acak-acakan kudu murulu. Tali putang pekat kelek bau bakal gede. Aya nu kitu? Budaya wae atuh. Ari nu cinta karena Allah mah dandan di batur jeung ka batur mah biasa. Dan melonga oge laki saja. Ari dandan di hadapan salaki mah insyaallah jadi luar biasa. Pelebah mana luar biasana? Sabab dandana tidak sia-sia karena akan melahirkan pahala. Pipi make bedak cempaka, bibir make lipstik Mirabella, mata make sidau Annabella, awak make parfum Casablanca. Sok sanajan aslina siga Dracula. Bakal menambah. Lamun urang mengatasnamakan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin atuh. Amin. Kumaha cenah lamun bangun sa aya-aya. Kok pas-pasan. Dandan gitu, dandan pakai anggar Pak Budisa. Ya minimal lah senyum atuh. Ida ngadarta ilaiha apa syaratnya ditinggali ku salaki kita rasapeun. Da pikir rasapeun pamajikan di hadapan salaki mah jadi ibadah.
ngan atas dasar cinta karena aya di dieu anu sok zaman dulu hai samutu teh dihareupeun salaki deh boro-boro senyum sorry boro-boro dandan senyum oge tara keur bahuntu tinggal 2 bari beuleuh bibi irung pabelit Allahu akbar aya nu kitu di mana diukna ya amin. Bukan hanya senyum, bukan hanya dandan, melayani suami karena Allah. Eta ibu bapak lengkahna gerakan panangan urang diganjar Allah. Tebira eta salaki nembe uih dina padamelan disambut ku ibu, oh papaku sayang my darling, ari bapak bade tuang heula, bade ibak heula, atarapi bade langsung istirahat. Saumpami bapak bade tuang ku mama disiapkeun tuangeunana peuteunana, lamun bapak bade ibak disiapkeun sabun sampo jeung andukna, lamun bapak bade langsung istirahat disiapkeun kamarna, disiapkeun kamarna, jeng 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 jeng. Oh sok tara kitu tuh datang caroge uih ka padamelan ku ibu sok disiapkeun tuangan leuteun kan lamun awakna cara rapi sok dipencetan saliran dia aya nu tara naon gawe atuh di imah teh naon hesena salaki balik teh asongan cai kieu tah bapak bapak katinggal bapak teh capek eta ke sambu atlet deudeuh teuing sok bapak mana atuh paralona mama ieu satu bapak kotor we raskeun bapak mohon sekeun bapak mangga bapak ada mama oge geus meuli tadi teh larutan cak kaki opat sok bapak tiba heula eueuh kemajuan larutan teh kaki 3 sok bapak heueuh sekeun bapak mangga si bapak teh mama ieu teh cai nu kieu hungkul di susu mana atuh bapak contoh di salaki teh lamun balikna pagawean kudu diasongkeun susuguhan ieu mah boro-boro ngopieun leuleuteun karari atuh salaki rek istirahat oge kamar pot ka paburisa ngambek kamar pot ka mulak pokok maneh kamari mah aya jamaah abdi curhat ka pribados Kang Dani ari hukumna teh sare jeung pamajikan kumaha nah kumaha kitu teu kuat naonna ngapul awakna bae paksakeun atuh bae cenah da kumaha atuh ari maksakeun anjeun mah kadang abdi teh geus teu kuat pisan ya baceuna rek obot teh bisa di kamar da mulak kitu maneh ibu teh lain seuri mikir Bu tong dugikeun ka salaki keur capek rek istirahat ngambil awak urang bararau 7 mulut ngambil awak bau tarasong Gusti ngambil kamar bau gitu mata awas eta hidup teh ada dikontrol aja kade drag man on drag list keluarkan bekok pada tempatnya awas ieu lain heureui kadang-kadang pamajikan teh kontrol dina masalah pokok lain teh kakemot ieu eta mah terbuka perasaan atuh cenah dai daripada ditahan jadi penyakit ieu sok sanajan ibu sok sanajan teu kuat tong dibrotkeun di hareupeun salaki da salaki boga irung indit ka WC sok brotkeun cing gede beun da ieu mah bekok teh lamun ini mangkot kaunur atau kamar ngomong gendut masih gabung brot udah jenguk peot pret dah awe mah pokok nanti kumaha lingkungan nu aya di dieu matak bener pamajikan solehah mah gede berkah pokok sih ade kontrol pokok jangan sampai dihajakeun dikeluarkeun dihareupeun satu kumaha atuh cenah dai da arek make sesengitan na kumaha atuh bau meser sesengitan parfum mah kan aya nu murah
Surawung atau apa itu? Bisa mah ngalengitkeun kacapek salaki. Apa teh nanda? Teh nanda kudu apa? Cara-cara ngahilangkeun kacapek salaki. Hiji cing ngalakukeun nu dipikarsa ku salaki. Salah sawiosna make baju nu dipikarsa ku salaki. Apa? Salaki mah leuwih terasa capek teh lamun ningali ibu make pakaian seksi. Ade, halo? Ibu sok make pakaian seksi? Awas, pakai baju seksi di hadapan salaki teh ibadah. Ada jangan keluar mah jadi dosa. Mau di hadapan salaki mah kudu. Teboga baju seksi mulai lah ke pasar Tanjung Sari. Nipis nu langka. Oh mah tuh horden pel anu lah. Lain sari amalkan bubar pengajian ayeuna apa? Bubar pengajian ayeuna bukakeun pantau dulu seserian bakal buru-buru ganti baju anu seksi Barade, insya Allah si bapak nyebutkan gelo ke ibu. Ibu bapak kamu sendiri. Dan ari cinta mah kumaha we caranya supaya ngabubungah nu ka cinta. Pun begitu salaki, mun bener-bener cinta jangan hanya sekedar di mulut saja dong. Da aya masalah ki loba nuntut ka pamajikan teh, mama teh kudu geulis, mama teh kudu pantes, ari ngamodalan tara. Aya begitu? Di mana ayana? Aya di dieu. Awas bapak-bapak. Bisi buku pamajikan teh roa gerwi kudu ngamurulu. Pamulikeun sampo merek Sumisela. Antenek. Bawa ke skincare, manicure, rembonnya semua tinggi. Sampai ke pemajikan teh bu acak-acakan dibeukeut ku keresek Allah. Tali kutang buat kapegat. Mending buat ada lapia itu paniti ngelukan. Giliran mana tuh kata jos dadanya ayah begitu. Dadah tuh. Kalau abi rek naros, ibu hari ibu sok pameserkeun udah aku caroke. Oh, paingan garono kata. Cuma ibu-ibu teraniaya kami. Hari tadi kutang bekat sok pameserkeun langsung ku caroke. Dadah. Masalah kita tuh bukan modal. Amas, saha ieu teh Fadil Hidayatullah. Amun teh nanda ge kutang bekat buru-buru pamulikeun deui. Tong ditumbuk paniti komo ku terapia. Buru meuli ka ditu ka pasar Tanjung Sari atuh leuwih alus mah ka ditu tah ka Jatos. Ka Jatos ka apa mah kutang. Pokoknya pamajikan tadi kutang bekat ini ka apa mah. Ka Jatos. Meuli merek sorek made in Singapura. Entong made in Sumedang wae. Meuli kutang merek Sumedang, Natali. Allahu Akbar. Sekali dipakai langsung ngejepret dari SIM kayo. Mau ini memakai nama Allahu Akbar. Ngejepret. Ibu bapak kamu sabab salah, namun bener-bener cinta mah dia perhatian. Di ujung rambut jeung ketombena pamajikan dugikeun ka dampal sampeana jeung rorombelun pamajikan. Teh tanggung jawab saha? Salah. Pantos arafal geuningannya. Antut imaha ida to inta mere tuang wa tatsawa ida tasaita mere pakaian wala tadribil wajha teungeul wajah wala tuqabih tong ngaledek tong ngahina wala tahzun ila fil bait tong ninggalkeun ila fil bait kecuali di dalam rumah. Punya kewajiban lamun benar-benar cinta laksanakan amalkan kecintaan kepada Allah dengan memenuhi kebutuhan sang istri. Memberikan makan, tong dugikan kanaon tadi teh kalapa istri kot ka kelaparan belum bang oge ngalayang di paraban sebelah ceker. Mesti doa ya salah kita nu kitu manehna ngabaso we sorangan pamajikan nanya akang geus di mana geus ngabaso mun dieu ngajakan mau ngajakan sok hayang nambah
atuh da nengok ge hayam tah hambeu pe bauna oh apa pesan penting pemajikan anak dendam neng rek naon eta awena sadar bahwa salakina teh ngagoda hayam cek pamajikan kumaha tah ambeuna we asa cek salakina teh nah abet tahu tarasi eta bau tarasi kumaha atuh dibaseuhan tiap poe dipoekeun ka ibu bapak kaum muslimin ketika seorang suami oh mata poe mantap ibu lamun bau gante kudu dirawat pertanyaan anak kumaha poe kena oh si ibu moek dia bisik-bisik ke baheula bisa lagi teh mama karena moekeun jeung haat nah geus dipoekeun teh dihaneut ibu apa teh ngahaneutkeunna kumaha ibu lain dikekep deui sih tak benar ngomong geus banyak ngahaneutkeun dikekep kali dihaneutkeun mah ibu teh init ka dapur cing nggo di luhureun kompor gas ieu insyaallah bukan hanya haneut tapi tutup ya semua bener halo geus salah nikah gimana bieu teh oh mere tuang, mere pakaian gitu. Luy, wala tadribil wajah, tenggelam karena wajah. Lamun cinta mah jangan menyakiti. Betul tidak? Wanita bukan untuk disakiti tapi untuk dicintai, disayangi dan dilindungi. Atuh cenah da indah pi ka sabaleun pi omongan wae pamajikan teh. Ya oh atuh da karakter awewe mah kitu. Kadang curi teu kukuh awewe mah kitu. Baur teu kukuh. Awas kudu apalnya karakter awewe. Awewe teh diciptakeun ku Allah dina tulang rusuk lalaki. Nabi Adam nyarios ka Allah Gusti, abdi teh hoyong aya rencang di lebat surga teh ya Allah. Kalebah Nabi Adam nuju kulem, tiba-tiba aya Siti Hawa. Naros Nabi Adam ka Gusti Allah, wahai Gusti, ieu saha? Ieu teh jang batur anjeun. Di mana ieu ku Gusti diciptakeunana? Dina tulang rusuk anjeun Adam. Saha ngaranna? Awewe ieu teh Siti Hawa ngaranna teh. Ada awewe mah dina tulang rusuk lala. Ari tulang rusuk teh dina ilmu anatomi tubuh tulang nu halus. Mata ka awewe mah kudu halus-halus. Sabab awewe mah makhluk halus. Mata abdi teh ieu keur ngaji di hareupeun. Ari karakter makhluk halus. Tahu kan dia karakter makhluk halus. Mun seserian teu bubuh. Lamun cerik teu bubuh. Maka nalika salaki keur yang hadapan makhluk halus. Pamajikan ngaranna kudu bisa mengkondisikan anjeun keur cerik buru-buru sangkeum karena wanita menangis butuh pelukan hangat dan perhatian dari suaminya. Oh atuh da ada cerik wae mah kaluman dan itulah solusi wanita dalam menyelesaikan masalah. Betul tidak? Lalaki salah kamu ngomong tong cerik wae da cerik mah lain menyelesaikan masalah ngadon nambah masalah. Justru solusi untuk menyelesaikan masalah seorang wanita adalah menangis. Betul Bu? Aduh asa pamunang tuh. Aisyah laki ayeuna asa teh sadar ningali pamajikan cerik wae teh ngadon mawa kaca. Mama tong leweh wae da kaca teh fokus ningali mama.
Lain gitu salaki mah kumaha carana tangke. Mama, jangan menangis terus dong. Tangisanmu adalah tangisanku, lukamu adalah lukaku. Setiap air mata yang jatuh di pipimu membuat hatiku ikut bersedih, Mama. Hayu urang ke Alfamart. Aduh. Ibu asap si bapak itu. Dodo. Ibu kesepian kabeh. Lamun ibu-ibu kercerik si bapak sok mawa ka Indomaret. Ari bawana ka mana? Udah ke kebon. Terus di kebon disuntrungkeun. Bener ya mah ibu-ibu teraniaya kabeh. Bapak tongkin aduh Pak, majikan kersedih bawa jalan-jalan, bawa apa? Lain embung cenah daging sagala dirawel, dan itulah wanita. Wanita mah lamun geus dibawa ke tempat belanjaan teh areling. Sagala dicopot, sagala ditawar, bari ngabarohong nawarna. Sabaraha eta mah 100.000, naon di ditu mah 50.000, bari can kan itu. Lakuan kitu. Heuh kabeh. Mata abi mah mau bawa istri ke tempat belanja teh sok dikaleng. Ditangkep. Sababna bisi kali ka dieu. Halo? Araya kene? Aya. Dulu tong ngaledek, awas tong diledek. Pamajikan tong dihina. Pamajikan hidup, ka nanya si bujur kate entah. Pamajikan gendut isi drum, ka mana teh? Puji dengan pujian yang terbaik. Kamu nanya si Burincak Burino, kamu nanya si Rancunit, beleneng, unyu-unyu, moronyo. Aduh, ibu sok disebut Rancunit, tak? Aduh, ibu disebutnya naon itu? Ada dipuji osok tak? Dipuji, adek, salaki, pemajikan. Mama jalan-jalan ke Denpasar membeli layang-layang. Cinta bapak takkan pernah pudar, kasih sayang bapak takkan pernah hilang. Oh, mama. Dulu mama langsing, sekarang siga langsung. Tapi yakinkan pada hatimu cintaku takkan pernah berpaling kepada yang lainnya. Oh, mama. Kalau membeli layang-layang mama, jangan lupa membeli tali, ikatkan dengan hati-hati. Cinta bapak takkan pernah hilang karena akan ku bawa sampai mati. Walaupun kata orang bapak mama teh hidup, tapi di hadapan bapak memang hidup. Tong dihina pamajikan teh karunya dihina wae. Wala tahzur ila fil bait, tong ninggalkeun. Awas, lalaki tong wani-wani ninggal. Naon sabab? Aku setia. Soalnya aku di dia. Kalah, ngomongkeun heula leho. Lehoku semakin ngambai. Bios leho abi ngambai. Letak. Si ibu mah kemana wae ditah ngaletak ngaleho abdi teh. Emang aku cowok apapun. Ibu-ibu asal ngaletak leho. Emang rasana kumaha? Oh kok tara tapi jangan rasa. Jadi salaki lamun bener-bener cinta mah kong ninggal cocok we pamajikan. Cocok ada mau mobilan. Aya di dieu salaki nu nyonyo manuk wae. Aya pamajikan garing. Suk-isuk maraban manuk, kurang mandian manuk, sore maraban manuk, pabisan puting manuk nang aplek. Bisi bisi aya salaki nu sok nyonyo manuk, cek abi mah nya mun boga salaki nu sok nyonyo manuk, tong nyalahkeun wae ka salaki. Lain manuk. Yang disalahkeun salakina, yang disalahkeun manukna di parehan. Introspeksi ibuna, kenapa suami resep nyonyo manuk, mungkin manuk lebih menarik daripada ibu. Mata mun ibu hayang dicocok ku salaki ibu teh kudu siga Siti Aisyah pikir serius. Kumaha kudu siga manuk sagala.
Berarti ibu teh kudu ngabekur atuh. Bapak. Jadi pamajikan teh kudu sigaman manajemen. Ibu bapak kaum muslim. Bapak nggak usah poin katilu langsung. Halo. Katilu ya karena ya Ustaz hari ini cenah ngopi heula. Lanjut. Sok tuang heula eta dinya ya jumpa. Di abi datang ka dieu langsung diasongan saos. Ustaz ku ante ceuk adi Ustaz ku atuh bisa di sunuhan ka bisa saos. Abi teh jempewe diam seribu bahasa. Wah yang mie ceuk abi teh oh dicabean mata aya saos. Oh naon? Naon abi teh. 5 menit kemudian aya jumpa. Oh, mana abi teh bingung kumaha cara dakar. Ibu bapak. Nukatilu jeda kali nukatilu tos rumah tangga mah sajabina kudu boga iman nu kuat sajabina kudu boga cinta anu tulus tah ieu paling penting na rumah tangga mah kudu sabar kudu naon cenah sabar rumah tangga mah tidak seperti pacaran mah indah terkadang betul kalau itu kadi duaan serasa dunia milik berdua yang lain ngontrak ningali ti kotok ke siga coklat geus rumah tangga mah masalah deui betul tidak sok abi rek naros nu tos rumah tangga ibu seueur masalahna seueur bungana beget loba masalah Aa Muhammad Fadil Hidayatullah Teteh Nanda Dewi Indriani. Ketika Aa dan Teteh membangun rumah tangga maka hadirkan kesabaran. As-sabru wa aqrabu litaqwa. Sabar itu adalah pendekatan daripada ketakwaan. Sabar cek orang Tanjung Sari mah ngawayahnakeun wayahna sabab nu ngaranna hirup teu jauh jeung terlepas dari namanya cobaan. Naon cenah? Cobaan. Bahkan itu cobaan bisa menjadikan diri orang jauh dan dekat ke Allah. Awas, halo? Ada yang kene? Ibu bapak, yang namanya ujian, cobaan, bahkan musibah itu adalah ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada makhluknya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Allah teh bakal nimpakeun hiji rasa kasieun ya, rasa takut kekurangan harta, air, buah-buahan, hanya sabar bakal jadi penolong antum sadaya. Lamun urang dihadapkan dengan musibah, qalu ucapkeun ku urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Awas rumah tangga teh tong ngabayangkeun hungkul indahna rumah tangga seperti apa yang tadi Dai sampaikan. Ibadah bernilai pahala berlipat ganda. Ketika membangun rasa cinta dengan pasangan maka akan bernilai barokah. Dan rumah tangga pasti dihiasi dengan yang namanya musibah. Halo? Ada yang kene? Eta musibah ya daukeun hiji bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, bisa jadi ajab. Sakali bisa jadi ujian, bisa jadi peringatan, bisa jadi ajab. Ujian yang saha, yang jalma nu iman. Manehna getol salat, manehna getol ngaji, dina rumah tangga dibere musibah wae. Eta mah rek ekonomi lieu keuragam teu aya, rek gering wae, rek masalah tuluy. Tah jang jalma nu kitu musibah teh disebutna ujian. Naon cenah? Ujian. Supaya ningkat keimanan urang teh, matak selo we. Lamun urang dibere musibah ku Allah teh, da urang mah masa tukang salat, tukang ngaji. Oh, berarti Allah miwarang ka urang ningkatkeun kualitas iman jeung takwa urang ka Allah. Tapi lamun ku Allah dibere musibah, ya daukeun
ongkoh iman salat tara ngaji henteu eta mah lain ujian tapi naon peringatan naon cenah peringatan mata lamun aya anu ya dina rumah tangga dina kahirupan dibere masalah dibere penyakit tuluy urang teh ngarumasakeun salat tara ngaji henteu berarti eta mah lain ujian tapi peringatan supaya urang getol salat supaya urang getol ngaji aya musibah teh disebut ajab disebut naon cenah ajab ari ajab mah jam saha jam non muslim dibere musibah iman ka Allah henteu iman ka nabi henteu tah eta mah lain ujian lain peringatan tapi ajab aya urang mah tukang salat tukang ngaji nalika dibere musibah teh asal we eta teh ujian eta teh naon cenah ujian saur nabi inna idzamal jajai ma idzamal balai sanyana Allah merek ganjaran ke setiap hamba kumaha ujian jeung musibah nu dibikeun ka eta si hamba wa innallaha ta'ala wa innallaha jeung saenyana Gusti Allah taala idza ahaba qauman di mana-mana cinta ka hiji kaum ibtalahum dibere ujian heula dibere musibah heula dibere balai heula paman radhiya maka cing saning jalma anu ridho kana ujian nu dibikeun ku Allah ka maranehanana fa innahu yardha maka Allah bakal merek keredoan ka manehanana wa man sahuta jeung cing saning jalma nu teu ridho kana ujian musibah nu dibikeun ka maranehanana ti Allah fa innahu suhtu maka Allah mau merek keredoan ka manehanana maka nalika urang da rumah tangga jeung kahirupan dibere musibah dibere masalah cing salabar cing rarid meh Allah merek kari min ya Allah ya rabbal cing sabar Insya Allah dengan sabar akan indah pada waktunya pahala menang hampura dosa oge menang mata kurang karaji di dieu cing salabar insya Allah ganjaran menang hampura dosa oge menang jadi aya nu gaduh masalah na rumah tangga jeung kahirupanana didoakeun cing dipaparinan jalan keluar anu barokah ya mun aya masalah teh tong bebeja ka batur komo update status kana medsos bejakeun langsung ka Allah ka mana cenah kalau mun ayeuna urang bebeja kata tangga lain nyelesaikan masalah ngado nama-nama lamun urang bebeja ka medsos curhat dina Facebook curhat dina IG lain nambah-nambah kehalusan justru nambah-nambah masalah batur lain mere solusi ngadon puas maka tidak ada solusi yang terbaik kecuali sabar kemudian hiasi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun lamun aya nu nanyakeun hai Muhammad bejakeun kami deukeut bahkan lebih dekat daripada urat leher maranehanana lamun maranehanana ngadoa ka kami ku kami doa-doa maranehanana dikabul tapi terkadang maranehanana boga masalah lain balik ka kami sehingga kami mere tuluy ujian ka maranehanana supaya maranehanana balik ka kami kata ketika kurang diberi masalah jeung musibah teh buru-buru balik ka Allah tong dugikeun ka poho ka Gusti Allah Allahumma shalli wa sallim wa barik iman hadirkeun cinta hayakeun sabar refleksikeun dina kahirupan insyaallah rumah tangga bahagia barokah selamanya forever and ever nah sado kalimbangan jalanna tuturutugan lamun pidato tong kamalinaan ieu betul geus kukurubukan cukup saja setengah ayeuna urang sambit sambut ka Papa King ayeuna mah panggilanna Papa King janten anjeunna teh gaduh kurang kali namina Den King nah berarti ayeuna teh disebut Abi King Abi rek papa atuh oh papa mah geus gede tidak lempang wae Abi King tafadhol ka dieu Abi King doakeun eta pangarsa pun lanceuk nu nembe ngagaduhan urang kali sababaraha dintennya langkung mudah-mudahan cing sehat lahir batina panjang yuswana gede milikna teu dibalaina selamat dunia akhiratna doakeun oge putra pribados mah bisa tahu sama mudah-mudahan cing mangbarnya amin ya Allah ya rabbal tekengeng hilap eta di subrek Yusuf Abdi dari Manang official atas di subrek ka acan sok di subscribe ya
Eleh Pak Atta Halilintar ini 32 juta, abi teh bawa 40.000 oh kemajuan. Perlu diganti dainanang guluduk. Dainanang guluduk dainanang azimat eta Instagramnya silakan di-follow. Urang sambut pemirsa Kiai Haji Raden Muhammad Aridi Abdul Haji. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik. أحمد يا حبيبي أحمد يا حبيبي